Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Singkuring Alexander Abdul Malik Kamarullah di kelas 11 IPA tilu, nomor absen 05 bade nge-review buku novel Sunda nyaeta Tanjerna Juritang Jaya di Buana. Di untuk kanggo identitasna buku itu ditulis ku Yosef Iskandar, ku 164 lembar. Terbitna tahun 1808 hiji. Kanggo unsur kanggo unsurna anu kahiji palakuna nyaeta ya Prabu Wangi Sutah, Prabu Bunisora Adipati, Raja Majapahit, Sang Haliwung atau napi sang dan dia sareng Sang Ningrat Kencana. Kanggo latarna ya di Gunung Dieng, suku Gunung Agung, Hulu Lipamali, Puser Dayeuh Majapahit, Puser Dayeuh Nagri Sunda, geger Ormas sareng wilayah kekuasaan Kerajaan Sunda sareng Kerajaan Majapahit. Kanggo galurna nyaeta galur maju, di mana kejadiannya secara berurutan sesuai dengan alur waktuna, teu bulak-balik atau alur waktu sanesna. Tema nah oge teh nyatakeun tentang pamimpin anu boga tanggung jawab kana pancenna gitu. Terus kanggo amanahna, amanah ti novel ieu teh bisa ku arurang petik nyaeta arang teh kudu saling silih asuh lah ka umat anu lain kepercayaanana, sareng sikap tiasa nyontokeun sikap adil sareng wicaksana dina ngahareupan sagala pimasalaheun anu aya di hareupeun arurang sadayana. Sakitu wae anu sakitu wae anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.